Itu kampung naon Bu namanya teh Bu? Kampung Nagrak. Nagrak. Ibu teh lu tinggal si bapak. Bapak na uyah kieu namanya Uwi. Bapak atuh ya abi masihan kanggo buka sakedik. Wios Bapak. Tuh, nyapanya. Alhamdulillah. Oh, kanggo buka nyapanya. Alhamdulillah. Tuh. Tuh, Ibu bade kanggo buka. Ada ibu nak. Aduh, sakedik ewang ya punya. Aduh, ya nyangakeun. Kanggo buka, ieu mah kanggo buka nasi bungkus. Amin, amin barokallah. Tuh rawasin ya. Nah, di korengan tuh aya PKH-an. Tapi tuh kayak minyak goreng kamari Bu. Alhamdulillah tuh. Bagiannya punya keur hese. Acuk lebaran geus gaduh. Tegaduh bios, tegaduh asup lebaran. Oh, itu di Lebet atau dah hoream ngabongkan. Ka kampung nang kajajan kayaknya pami ieu dang pangmisahkeun pami kabujeng. Hoream ngabongkan. Hujan tuh ibu. Hah? Kabujang hujan. Oh, hauyeuh hujan. Sepuh hujan. Pamang abi janjina kanang kajajar. Pokoknya kanang kajajar. Kada gampil kapal diempan gampil. Kanu tebih heula Bu. Ibunya pokoknya mah kitu we. Ibu teh ibu cantik, ibu saha? Ibu di kantongnya Bu. Mangga Bu. Sora doma, sora segala aya. Aduh. Mata kuas, mata Ya, knineng. itu jagong balaleunghar. Kampung Nagrak ieu. Saya dulu. Sok, asik, siap. Aduh. Mangga. Oke Sobat Perbuga, sekarang Perbuga ada di suasana pedesaan. Desa apa Bu ini Bu? Pangerenan. Desa Pangerenan ya, Jawa Barat, Kampung Indonesia. Nagrak. Di Kampung Nagrak ini ya. Kita perjalanan sama Bu Ani mau ke Kampung Nangkajajar ya Bu ya. Ya, siap. Boleh disut itu apa ciri khas dari kampung ini Nagrak itu jagongnya Bu. Atos, Oh, udah tuh tingali. Beunghar pokoknya mah Nagrak itu teh. Ieu teh Nagrak teh kapung kurma tilas kerajaannya punya. Oh gitu. Jadi sate acan aya lembur Nagrak mah tos Nagrak. Nah, jadi Nagrak teh Nagrak gitu. Jadi bersinar gitu. Iya, jadi ti dieu bangsa sumpingna raja-raja teh aya Eyang Sabadora nya, aya Eyang Ilemnya punya, Eyang Patingginya. Aya dalam emasnya, ada kayak pancuran emas. Teu si ibu ge ungeuk-ungeukan we wungkul. Ayo tuh, kita lanjut lagi perjalanan. Siap. Oke, Ibu hatur nuhun nya punya. Ibu hatur nuhun ibunya. Tuh.